Nasib, nasib. Duh, nasibnya, nasib. 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 Tuh, Mang Ujang nasibnya. Duh, Mang Ujang nasib. Aduh. Nasib Mang Ujang. Weh damanya nasib itu tuh. Si Mang Ujang nasib nah. Weh dama. Mang Ujang nasib. Aduh, pusing Mang Ujang barang. Dia. Iraha jika batur. Tuh, jangan euy. Set. Ujang kanap. Ya dompet. Edit gitu nya. Cing lang tinggal lah. Tinggal. Di salabar dah. Orang bagikannya itu salabar ieu, orang bagikan ke batur. Pada ke batur canaknya. Duh, aya salama moyang nah, aya salabar. Duitna ageung. Beracung. Seueurnya. Aduh, seueur teuing nah, asa teh seueur tuh. Pas nah. Seueur pisan nah, asa teh ratusan. Nah, ini duit batur. Nya, batur. Duit baturnya mulai nah. Sabar ke lainnya di mana Ujang kita pakai nanya sabar kita tuh kakak batger ditna ditna loba euy salamar salamat teh nya dipakeun euy Paen euy, naon? Di batur, di batur. Dapat ikinya, di batur di batur. Set. Jang iya ya naon Jang? Iya. Jang aya naon ya? Preman euy. Dompet Dompet di mana ya Ujang? Ketemu. Aduh. Nih ketemu dompet aku di sini. Oh, coba ningali ka dia. Nih. Jang ida ieu mah surat-surat pentingna Jang. Tuang urang laporan heula nya ka lurah. Hayu cuang makan. Di luar. Siap. Siap. Hayu. Jang hayu cuang ieu Jang. Laporan ka lurah. Hayu. Apalah? Cuang ieu laporan heula. Barulah. Hayu. Barulah. Hayu. Jang, atasan di dieu nya, biar kapal lurah. Siap. Assalamualaikum Pak Lurah. Aya naon Kak? Lapor Pak Lurah. Wajib. Tadi kan tadi kan di jalan. Oh, mohon. Sama si Ujang. Makan dompet. Oh. Terus nah, nu jalmi na duka saha. Saya si Entis datang gitu. Nah, si Entis teh ngajakan minum. Aduh. Itu mah atuh bahayanya enak teh cara urang ieu we lah. Urang musyawarahkeun anu menakan dompetna sareng anu ngajak kejregna we kitu lah. Ya, siap Pak Lurah. Oke. Siap. Atur nuhun. Ada di mana ya, Nak? Bade mangga. kan? Bade ka Lurah. Bade di kantor wae. Siap. Oh, siap. Mangga bae. Siap. Lapor Pak Lurah. Siap. Siap. Yuk. Iya, punten. Mari cenah ka lega. Siap. Kan aya data-datana nya. Siap. Bae na naon itu. Tadi yang makan dompet. Oh, gitunya. Ayo lah, ayo nama urang. Musyawarahkeun we nya. Kantor siap. Aya ulah aya keributan lah. Siap. Era masalah kayak kan di warga RT 02 RW 3 teh kan RT 2 RW 3 teh kudu aman. punya kudu aman, tertib. Pasti Jadi gitu ini mun aya anu
Bacula kayak gitu teh, nama baik RWT Rumelongan RWT kotor. Kotor, benar. Ade, benar. Jadi harus segera dimusyawarahkan ya baik atau caket dia ke kantornya. Ya orang itu lah, orang musyawarahkan. Siap. Supaya enggak beres. Jadi nama baik belum teh moal aya ya jalmi anu sepergo kena bersih. Cek pancek peta mana? Ada dompetnya. Ayah data teh dompetnya. Siap, Pak Lurah. Ayo, pilih ayah KTP, pilih penduduk asli, pilih penduduk asli orang dia, di orang Batur. Maka dicek. Oh, mau cek dulunya, Pak Lurah. Mudah-mudahan tuh ya terang. Ya ATM nah, mah Pak Lurah. ATM ayah kumpulinnya. Oh, jadi KTP. Oh iya mah namina teh Deden Takur Subadra nya. Nah, ya alamatna ieu teh kurang jelas alamatna teh mun telepatna ya dina identitasna alamatna Kampung Gunung Gorowok. Gunung Gorowok. Aya Gunung Gorowok aya Gunung Kelut, Gunung Gorowok, Gunung Merapi mah itu Tebihnya. Metus. Nya metus. Gunung Gorowok teh acan. Bajep aya nama cik eta cobian anu budakna anu menakeun dompet teh ieu. Urang cara ka dieu. Siap, Pak Lurah. Urang taros. Siap. Siap. Cara ka dieu. Baru jelas lah gitu ya. Jang, ka dieu, Jang. Woi, siap. Geus sintisna ajakan Siap atuh. komandan. Nah, yuk, abi ke rancang tah, yuk preman. Yuk, urang cuang milu. Bawa. Cuang ke kantor. Yuk, buka kantor. Yuk. Bawa. Assalamualaikum Pak Lurah. Ada izin. Mohon. Nah, iya teh si Ujang tadi menakan dompet dina sampah. Pokoknya hari nusasna anu menakan Sujang mah nya orang salah parkeun we da ibadah ieu mah terang. Orang publikasi orang dia. Oh, Terang Bapak Bongon. Sok lah nama urang sina ngobrol we nama jeung ieu jeung anu menakanana we gitu nya gitu. Sok ngobrol. Kumaha baikna lah sok musyawarahkeun. Ya. Jang, punten aya teh sintis teh saha tadi teh? Mau ngaku ieu dompet. Dompet ieu. Bade diangge naon tadi teh? Pakai miras. Oh, ulah tuh itu gitu mah tuh awon. Awon harang. Pakai minum miras kusintis. Pakai mabuk. Ulah tuh Pakai miras. mabok. Kabur sieun. Oh gitu. Aina bade dimusyawarahkeun gitu. Ya, Kang sareng Pak Lurah. Mohon, mangga sok bade ka Pak Lurah nyarios. Belah. Enggak. Jadi datang. Aduh, aing ke mana ya dengan dompet ya? Maka di dompet teh duit 2 jetrek, KTP, STNK, aduh. Mancing teh kabak sih mah, aduh iya ya. Teh pagi-pagi aduh. Oh, wah, tinggal di mananya tuh? Oh, wah tuh. Aduh. Kesahan nanya weh, aduh. Bingung ya. Aduh, aing bingung KTP KTP SIM dia. Aya naon ieu teh, Pak? Kan bingung kitu. Ya lagi dompet Dompet di mana? Oh, ting di mana? Kita penting di jalan, ting di mana? Maka hijau teh KTP, Mohon, duit 2 jetrek, mohon, STNK, mohon. SIM. Oh, Aya gitu. main can itu sedikit. Gitu. Oh, iya. Nah, tapi kan tadi kan menakan jalmi alin. Oh. Mohon. Joko korek. Oh, Makan sampah teh gitu. dah buatin pagi mulai. Mohon, menakan dompet gitu. Ayo mana? Ah, ini dompet nanti di Palura. Ayo corong ke Palura. Ayo. Ayo, itu besi ku dam tadi. Mohon, ayo. Berapa ya, berapa ya? Ayo, ayo. Ayo, Bang, tanyakin ke berapa besi Siap. di kupangin ke belakang itu bisa panggil, belakang itu bisa panggil tuh. Ayo, Bang Palura. Ayo. Guys, kalau Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Ah, Kumaha? ini tadi jalmi. Oh, mohon. Nu gaduh dompetna gitu. Oh, iya, iya. Mohon. Beras saya balik kumaha na? Bade dimusyawarahkeun sareng Pak Oh Lurah. ya, sok masalah di keluarga dia lah supaya saya ya aman. Siap, Sok. siap. Assalamualaikum. Nuhun Pak Lurah. Waalaikumsalam. Bisa lupa. Mohon. Mohon panggil dia. Oh, mohon. Saya. Saya Meden, aku Samudra Oh. Iya. di Gogong. Jadi gunung Gorowok ya. Oh, nya. Gogong. Nya Pak Lurah tadi atau semacam identitasnya bahwa anu kayak dompet. Ya, bisa dompet Nya ya.
Kupalura atos dibaca tanah di ketepena bahwa yang bernama Deden Takur Subadra. Oh. Lamurate di Gunung Gorowok. Gorowok. Tempatna. Eta teh jadi jago dompet teh. Tagala aya eta. Enakan wae, Kang. Acis 2 jetrek. Waduh. Terus KTP, SIM, Ya. STNK, komplit eta mah. Tah, nama karasannya ya anu menakan atus saya. Mun Pak Deden. Nah, atus saya ada tadi ninggal sahur pancet laporan ke abdi teh nuju uring-uringan. ujung teh gantung nyangan dompet eta teh. Tah, iya. Bapak Deden, Oh. anu tadi menakan dompet anu di sampah teh. Dompet abdi teh. Mohon, tadi nyangakeun. Mangga Oh. dicek we, pilih aya anu Ica. Mun ieu benar. Mun. Mun ieu. Sok. Ieu teh kapalna ku ieu. Mun. Itu kita kepenakna. Ya, ya. Ujang. Jang. Jinurde. Atuh nun pisannya. Nya, Ujang tos jujur, ieu dompet dibasikeun deui. nya, Hese teh nangan jelema di Jog teh nama. nya, nya. Ai nama lolobana angin dompet. Cia, soalnya nama tuh duit. Ayo jamaah alus jujur kene. Jujur, ieu. Duitnya masih ada beuteuh deui. Betul ya. Betul, cai kacoceng. Kalau nyangka di bawah otengnya di make di kayu make. Tangkeu jang di bawah. Ieu komisi oteng deui lah. Heeh. Oteng ngangungkeun ieu dompet tangih deui gitu. Tah enak kok kagak ieu, terus kapan aku abi kan. Oh, atosnya. Nya. Atun pisan tah enak mah kan dina masalah kaling dompet, enak mah atos kudu gaduhna atos ke pemilik deui nya. Mun, Terus anu menakana ya alhamdulillah ya. Oh. Mun namina ujang. mun, Ujang urang teh nya jami jujur. Mun. Da tadi mah aya jalmina tuh itu tuh. Hese jang nangan jamin Wah, sabut Dede manis. wah, mecet jepas gitu. Nya, nya. Ujang jujur hade, ujang jujur. Iya makanya pada dente tata ini teh ya teh Iya, bade teh, Jang. kanggo Iya. motor. Iya, atuh saya anjing teh jang motor. Oh, stop motor. Mantap, Oh. aina kapan dulu? Asa kumaha teh? Atau pisan. Heeh. Coba lain lamun teu pernah isukan beki jana atuh. Kamana nangan ku jang maya motor. Bingung. Halo ka? Nuhun. Atuh nuhun sana ya. Nuhun. Demet abis ke pernah. Oh, Jang. Mun. Ah, dia salah motor kepala. Ya, ya, ya. Sami-sami, nya. Sami-sami. Sampai Bapak ka bumi ujang. Ya, siap. Ya. Ya. Pak, Bapak nuhunnya. Oh. Nuhun pisan ieu nya. Ya, siap. Demet abis terus dipasikeun deui. Kalau Nuhun. bisa pernah nuhun. Bahagia banget. Bahagia banget, Saya, bahagia banget. Mak, naon jang? Abi, manggil duit tino sampah. Sabaraha? Teu dihitung. Terus? Nya, teu dihitung hala. Nu gaduhna. Tukang gaduhna. Nyarira. Terus kumaha atuh Jang? Hah? Terus kumaha atuh? Ah, atuh asal tuh kanu kaduhkeun ieu mah. Ya geus we ada geus dibikeun mah. Nya, Urang teh najan hirup dina runtah ge ulah jadi Nuhun. runtah, Jang. ieu mah. Komo lain hak urang. Nya, mah. Hak batur mah kudu dibikeun. Nya, Kudu jadi budak soleh. kami mah. Nah geus we sok gerang ngopi ayeuna mah. Si bapak ka mana mak? Itu bapak maneh keur ngomean kanang di Kalau kebon. kana hayam mak. Heeh, nyeun kanang hayam. Oh, Cing. oh mak. Bapak keur ini hayamnya. Pak, itu si Ujang nanyakeun. Dengan kanang hayam terjadi-jadi bahan ge ara reueuh alah pakuna ge bararengkok si emak aduh ieu suruh di dia paksa bae ini pakai kuring kanang hayam terjadi-jadi belah dia anu hayam ikan belah dia anu jaluk ciri-ciri boga kahayang nyieun kanang ku sorangan
kasoponok kaso panjang hei karaso para no ieu geningan kaso teh eueuh deui kamana pakuna aduh aja rai jangan tidak gor sagala da ieu bulu da sanona Pak kade heula sakedeung. Pak kade heula sakedeung. aya naon mak kala sakedeung dagoan aku keur beberes heula aya naon mak Tah si Ujang tadi nang duit Pak. oh Cenah kemeresan sampah di tempat sampah nang duit. aya eta duitna nu saha Bapak-bapak. tapi geus balikeun deui Enggak, cenah. ujang teh Mun, atos. jajang we mana hirup tidur Nya, walaupun hirup dina runtah nya, tapi tong singgah dina sampah nya mun. bagja bener budak tidur Jang, ulah jika nurutan bapak maneh baheula. Leungit pipi, nyokot tu tatangga. Leungit cenah dek tinu masjid Jumatan atau dicokot nu anyar. nah ai emak ai baheula mah da rebutan mah jang bapak mah sok gegeran we bapak mah tekop aya dicokot we gegeran bapak mah aya senal anu leungit nyokot nu batur baheula mah keur mah beda deui jang da ayeuna mah geus kolot bapak teh atuh ya jang ujang bagja ujang hirup jujur bener tak kudu kitu jang amun hirup mah kudu jujur jadi amai dipercaya ku batur oh cenah si ujang teh jujur gitu nya atuh ngopi lah mak dai kana dai kana hayam mah da tinggal saeutik deui kana hayam mah Bereskeun Pak eta teh. beres Pan urang ternak hayam jangan jualeun.